Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ajma'ana fi hadhihi al-lailatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah. Al-ayah au kama qala. Wallahu a'lam bimuradih. Anu pihartoseunana kirang langkung. Lan tanalul birra. Henteu aya pisan memperoleh maraneh kabeh kana kahadean. Henteu pisan memperoleh maraneh kabeh saur Gusti Allah kana kahadean. Hatta tungfiku sahingga maraneh kabeh ngainfakeun, nganapakohkeun atanapi nyodakohkeun tina perkara anu dipikacinta ku maraneh kabeh. Nyodakohkeun perkara anu dipikacinta ku urang, dipikaresep ku urang, dipikademen ku urang. Di mana urang nyodakohkeun, ngainfakeun, nganapakohkeun, ngaluarkeun perkara anu dipikaresep, dipikacinta ku urang, urang bakal memperoleh kahadean. Nah, termasuk kana ibadah napakoh teh ngaluarkeun perkara anu dipiboga ku urang teh atanapi sedekah teh termasuk kana ibadah. Seueur ibadah teh luar biasa. Malah sedekah teh kabagi-bagi. Aya sedekah wajib, aya sedekah sunnah. Sedekah wajib sapertos halna zakat atanapi nadar. Itu ngaluarkeun zakat di mana geus nisab sareng haul. Ai nisab geus mencakup ayeuna gitu. Umpamana bati geus geus gitu sampai batas ngaluarkeun zakat ngaranna nisab. Jeung haul syaratna ai haul teh nyaeta tepung tahun. Tak rupa-rupa di mana zakat ayeuna padi sekian, zakat emas sekian, zakat dagangan sekian. Eta hukumna wajib di mana geus nisab jeung haul tepung tahun. Terus aya deui sedekah teh sedekah sunnah sapertos kumaha? Ya macam-macam. Sapertos ayeuna urang ririungan sahibul bait anu kaleresan dilinggihan dina dinten ayeuna anjeunna ngayakeun leueuteun, ngayakeun kopi, ngayakeun cai herang jeung sajabana niat sedekah eta kalebetna sedekah sunnah.
Teras aya paedahna kitu kantenan aya paedahna. Naon paedahna? Saur hiji keterangan iklam an-nafi sodakoti sab'a khisalin. Gerak ku urang kanyahokeun ai iklam teh nyaeta sapertos halna urang gitu. Oh, lamun dina sepanduk mah bahasana ketahuilah gitu. Iklam ketahuilah gitu. Gitu. Yen sanyana dina sodakoh teh aya 7 perkara. Faedahnana sebagianana nyaeta aya 7 perkara. Awaluha anna sodakota yafuku rokobataka anu pertama tina 7 perkara teh paedah sodakoh. Yen sanyana sodakoh teh bisa mecat atanapi bisa mutuskeun kana awak maraneh kabeh dina nalika kasusahan. Bisa mutuskeun awak urang atanapi maneh anu ngadangukeun tina kasusahan. Sapertos halna tina hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata litadfa'i sab'ina baban minal bala'i. Yen sanyana sedekah teh eta nolak kana 70 lawang tina cocobi tina bala eta. Ku sabab sedekah. Sedekah bisa nolak kana 70 lawang tina lawang cocoba. Ya. Sakali sedekah teh. Sakali sedekah. Itu bisa nolak. Aya dina hadis keterangan nu sanes mah as-shadaqatu lidaf'il bala. Gitu. Lidaf'il bala. Sedekah teh eta matak nolak kana cocoba Karena balainya. hala balai Nyelamatkeun gitu. komo ayeuna urang bade mayunan nyaeta waktos anu dina sataun sakalina saur ba'dul arifin bakal dongkap atanapi Gusti Allah bakal ngadongkapkeun bakal nurunkeun balai jumlahna 320.000. Oh, turuna engke dina dinten Robo terakhir bulan Sobar. Kirang langkung pami bulan umum nama tanggal genep. Oktober. Ku ayana kitu mangga urang ti mimiti ayeuna gaduh naon baek tina acisna tina tuangeunana leuteunana pakeanana sedekah kasaha ka fakir miskin ka anak yatim piatu supados naon mudah-mudahan ku sabab sedekah eta ngawariskeun ngajadikeun penghalang atanapi tolak bala eta. Ieu nu kahiji. Nu kadua wasani innaha tabibuka. Yen sanyana sedekah teh bisa jadi dokter keur urang. Bisa jadi dokter keur urang.
urang gering sodakoh insya Allah waras geringna. Di mana aya bahasa dokter pasti dokter sok mariksa jalma anu gering. Misalnya orang keur gering ek berobat ka dokter teboga jang biayana geus ulah keder-keder naon sodakoh. Pansok aya bahasa menta cai ka kiai bari ngamplopan eta ngamplopan teh sodakoh gitu. Boa ayeuna diijabah doa teh lain ku sabab caina ku sodakohna. Sabab cek di dieu sodakoh teh termasuk dokter eta. Ke hakikatna manu ngawaraskeun mah saha? Gusti Allah. Ngan wasilah pelantaraan barokah jeung fadilahna sodakoh. Malah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawukeun dawu maradakum bis sadaqah. Lumayan gitu. Rada ngagorowok ieu da aya hujan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu hujan janten rahmat keur urang sadaya. Sanajan hujan urang darongkap ka dieu. Sanajan tariris urang kersa ka dieu teu aya deui ieu teh angin ku taufik hidayahna Gusti. Pamudah-mudahan urang ngariung sadaya di dieu aya dina rahmat ridona Allah Subhanahu wa taala. Saur tadi Kanjeng Nabi ngadawukeun dawu geram maraneh kabeh nambaan mardokum kana panyakit maraneh kabeh. Gerak maraneh kabeh nambaan panyakit maraneh kabeh bisa disodakoti ku sodakoh. Matak cek tadi sodakoh teh sebagian daripada dokter. Urang gering lobakeun bae naon sodakoh. Teu bisa berupa harta, bere senyuman kepada orang lain, bere tingkah laku pienakeun orang lain, eta termasuk kana sodakoh. Lamun umpamana ku berupa materi henteu gaduh sodakoh. Eta nu kadua faedah daripada sodakoh atanapi keunggulan daripada sodakoh. Bagian katilu wasalisu annaha sorot harisaka. Bagian katilu tina padilah atanapi faedah sodakoh teh nyaeta yen sanyana sodakoh teh bisa ngajadikeun penjaga urang. Sodakoh bisa ngajadikeun penjaga. Diperkuat ku dawuhanana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasinu amwalakum bis sadaqah. Gerak maraneh kabeh ngaraksa ngajaga kana harta maraneh kabeh ku sodakoh. Ku sodakoh. Di mana urang ngarasa harta urang teh geuning leungit di leungit deui. Contona umpamana eueuh deui ieu kamanakeun harta teh awas. Boa eta teh ku sabab kurang sodakoh. Besok aya bae kitu. Neundeun 1 juta ek diambil tinggal 800. Yeun 200 ka mana? Perasaan can diambil. Ai pas nanyakeun ka pamajikan, kamari ku urang cokot 200. Belanja. Eta mah berarti lain leungit ku sabab teu puguh tama. Awas ya eta. Iya. Bisa ngawariskeun kana penjaga harta urang. Artos, emas,
eta aya penjagana. Saha jin penjagana harta. Komo emas penjagana ketat luar biasa nyata jin. 5 orang di mana orang boga duit, boga emas, kahade tina nyimpenna ulah padu nyimpen bae. Jeung di tina gitu, nyimpen artosna ditilep cenah ulah dinaonkeun. Gitu. Ulah dilembarkeun gitu, ditilep, ditumpukeun terus ditilep karetan gitu. Malah sok aya bahasana teh kunaon? Ku kepiting teh eta. Eta bisi ku tuyul cenah eta. Bisi ku tuyul cenah. Tanapi ku rambut cenah. Geus rupa-rupa tanapi ku bahasa Arab ayat kursi jeung sajabana. Penjagaanana. Tah sebagianana eta. Penjagaan harta urang teh nyaeta ku sedekah. Teu kudu ribet berarti. Geus lobakeun sedekah bae. Bisa ngajaga harta urang. Eta bagian nomor katilu. Bagian nomor kaopat. Faedah daripada sedekah atanapi keutamaan daripada sedekah teh innaha tutfi'u ghadabar rabbi. Yen sanyana sedekah teh bisa ngaredakeun benduna Gusti Allah ka saha? Ka urang. Urang ngalakukeun dosa ka Gusti Allah, otomatis Gusti Allah bendu. Lamun cek bahasa urang mah hewa. Nyewot. Tapi langkung saena mah bendu. Bahasa lemesna mah. Kadang sok aya nyarios kiai na ngamuk. Kiai na ngamuk cenah. Awas itu. Kade bahasa teh ai ngamuk mah keur budak. Kuduna kumaha bendu. Da ayana benduna kiai atanapi jalma ngarti mah para habaib mah lain seolah-olah ngamuk ku hawa nafsu. Hanya didikan. Matak bahasana bendunya Gusti Allah benduk itu teh didikan supaya orang boga kasieun. Supaya orang boga kasieun. Jalma-jalma diturunkan ka alam dunya piwarang ibadah kanu makawasa supados salamet hirup di alam dunya katut salamet hirup di alam jaga. Jalma-jalma lamun ngalakukeun dosa kang tumanehanana bakal cilaka sababongan manehana lalawara kana parentah larangana pangeran. Itu tergantung urang na. Di mana Gusti Allah bendu ka urang lobakeun sedekah bae. Insyaallah bisa ngaredakeun benduna Gusti Allah. Ieu faedahna luar biasa sedekah. Bagian kalima wal khamisu annaha ulfatun lil ikhwan. Faedah atanapi padilah nak sedekah teh nomor kalima yen sanyana sedekah eta bisa ngaleleuskeun dulur-dulur urang anu hararewaeun ka bere bae sesuatu insyaallah bager deui. Bere duit bae bere naon kahayangna. Manyun bae, bere be uyah.
Ya Allah. Jalan ngirim asing. Ah, gitu. Bisa ngaruh ya, Jan. Itu ya Allah. Ya. Eta nomor kalima bisa ngaleleskeun ngalemeskeun dulur urang anu hewaeun ka urang. Ek dulurna mah dulur sanasab, dulur saagama gitu. Nah, itu. Atanapi dulur seluruh dunia eta. Parantos didawuhkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu hadiyatun tahabu ari sodako teh eta hadiah tuhadu ku ayana kitu sok siling gitu. Siling atanapi saling burak bere maraneh kabeh sareng saling asih-asihan maraneh kabeh ku sabab sodaqoh. Sebuah hadiah. Sok di mana urang gitu. Dibere sesuatu ku tatangga urang ku dulur urang pasti urang ngerasa naon bungah nu tadina hewa teh jadi bager. Gitu. Sa goreng na jalma sateuas teuasna hate jalma sahewa-hewana jalma ka urang di mana urang bager sok burak bere sok mere hadiah insyaallah bakal leuleus bakal alus deui ku sabab naon teh sodaqoh ku sabab sodaqoh. Nomor kagenep faidah atanapi padilahna sodaqoh teh keutamaan anak sodaqoh teh nyaeta annaha riqatun fil qulub bisa ngajadikeun leuleusna hate. Urang ngagaduhan hate anu teuas umpamana lain bukan teuas dina nalika diome teuasan teuas dina masalah hate mah nyaeta dina nalika kana kahadean berat teuas ngaranna dina kabeneran teuas dina kejujuran teuas teuasna kumaha kudu jujur kalah ngabohong wayah ibadah kalah henteu eta teuas ngaranna dinasehatan wah cek saha nyanya honing jadi si hate teh teu narima bae kana nasehat teh nasehat anu sae Kebal berarti. Eta ngaranna hate teu teuas. Gitu. Tak hate nu leuleus kumaha di mana aya nasehat di mana aya perkara anu sae omongan anu sae pasti narima. Oh heueuh. Urang teh kaos kitu kuduna ulah kitu eta. Eta berarti narima hate leuleus. Jeung deui di mana hate leuleus pasti dina tempat peribadahan ngarasa resep, ngarasa seneng. Eta tah cirina teuas hate susah berat kana peribadahan rek berjamaah susah hatena teu geus gundah we rek pangajian komo deui tapi lamun pangajian berupa aya berkat snack piduiteun mah hayu bae saya eta hate kaos kitu teh hati-hati urang mah hayang gitu gawe di dunia teh ibadah di dunia teh hayang buru-buru di buruhan sieuna lamun urang ibadah di alam dunia langsung di buruhan engke bisi teu meunang buruh di kitu seolah-olah ibadah urang teh keur nyengcelengan di mana nyengcelengannya teu katempo sapoe-poe nangeusieun 10.000 umpamana teu katempo aslina jumlahna sabaraha gitu. Ya ibadah urang matak gitu. Contoh bealitna di mana urang ngalakukeun peramalan hiji bae can nyaho padilahna contoh ieu mah can nyaho padilahna eta dina nalika ngalakukeun itu berat
Tapi lamun geus nyaho padilahna bahwa eta ngawariskeun kana jembar kana beunghar langsung dilakukeun. Contohna maca surat Waqiah bae. Lobakeun maca surat Waqiah. Nah ade paedahna urang mah cek guru bae. Can nyaho dok padu. Aing osok Yasin mah ieu mah Waqiah geus sarua bae da Quran cenah teh ayat Quran. Tapi manehanana diberenya bahwa surat Waqiah teh sebagianana di mana orang rutinitas maca surat Waqiah setiap harina komo bisa mencapai 40 balik 40 wangsulan dina setiap harina pokok pasti eta jalma jadi jalma beunghar gitu. Eta faedahna badilah. Dina nalika rutin setiap hari sawangsulan bae insyaallah moal sampai kekurangan eta harta. Sebagian daripada faedah maca surat Waqiah. Tapi lamun urang niatna hayang beunghar otomatis moal meunang ganjaran eta sieuna kitu. Atak di mana lamun cek aya hiji peramalan kudu diamalkeun anu ieu peramalan kieu geus ulah sok nanyakeun padilahna. Bisi ayeuna niatna salah. Niatan ibadah bae. Atuh ayeuna kadung geus nyaho kumaha? Niatan ibadah bae eta mah kege nuturkeun. Nuturkeun gitu. Atuh nah geuning ieu ayeuna kitu kalah nerangkeun paedah sedekah. Ye, supaya urang tertarik jeung deui supados urang apal santeuna tina paedah sedekah. Di mana urang geus apal kana paedah insyaallah bakal naon? Sregep. Itu bakal daek nu tadina koret, nu tadina pedit jadi bager. Jadi berehan. Sebab jama pedit mah ya, jama pedit mah jauh ka Gusti Allah. Jauh ka jalma-jalma. Bakal jauh ka surga, deket kana neraka. Jalma pedit ka Gusti Allah jauh. Ku jalma-jalma di jauhan. Sok jalma pedit mah. Da koret. Naha ngadeukeutana ge. Jalma koret. Ngumpul cenah. Merege hese itu. Padahal mah warung 10 hiji, imah gedong. Aya sumbangan ngan 2000. Jantanna. Da urang mah kos kitu teh nyeuleuna teh tina imah. Gitu. Atuh buah manehanana keur teu nyekel kumaha. Gitu. Nya sabalikna lamun jama berehan, jalma bager, jalma dermawan sabalikna bakal deket ka Gusti Allah. Deket jeung jalma-jalma deket sareng surga jauh tina neraka. Eta sebagian sedekah ge berarti di mana jalma sok sedekah eta jalma dermawan gitu. Insyaallah deket ka Gusti Allah, deket jeung jalma-jalma kadituna deket harapan asup ka surga. Jauh tina neraka. Ku sabab sedekah. Memang berat komo eta perkara teh anu dipika cinta ku urang, dipika resep ku urang. Gitu. Kalah disedekahkeun. Eta aya hiji kiai ieu mah cerita. Aya hiji gitu kiai nerangkeun masalah sedekah. Di mana aya jalma mikaresep gitu. Tina perkara anu dipika boga ku urang. Terus dipenta gerabikeun cenah kitu. Gerabikeun atuh akhirna manehna keur ngaji make sorban aya budak leutik Pak Kiai. Abi resep kana sorbana. Gitu. Saur Kiai tadi pancena di mana aya jalma mikaresep kana barang urang terus dipenta kudu dibikeun. Atuh akhirna eta si sorban dibikeun. Ai geus kitu teh ujang, geus dicekel ku si budakna teh, geus turun ujang ka dieu cobi kumaha. Gitu. Kiai resep kana sorban eta. Dibikeun deui. Ya Allah, terikna tak kiainya. Ya Allah. Ya. Cuma
umpama urang boga duit 10.000 dina endong teh. Ari kitu aya nu menta-menta contona. Ai nyariosna teh. Jang, maaf bae nuju teu gaduh. Eta si duit bisa leungit teh. Sabab ngabohong. Atuh kumaha gampil bae kitu. Ayeuna lamun disadaqokeun dina nalika urang keur berat ngaluarkeunana insyaallah eta bakal berkali lipat ganda digentos ku Gusti Allah. Kuring ieu mah pengalaman gitu. Ieu mah pengalaman gitu. Tahadus bini mah aya Habib ka bumi. Ai kitu bapakna teh nuju ngaos. Otomatis ditemuana ku abdi gitu. Dipayunana ku abdi. Etos kitu teh si Habibna teh. Yang tumaros mana bapana nuju ngaos Bib. Atuh ujang be ka dieu. Anjeunna duaan sareng khodam. Ai si khodamna teh pi orang kaluar heula. Gitu. Urang be duaan ngobrol. Jang, Habib mau pulang, tapi Habib nggak punya ongkos. Gitu. Kalau punya, Habib minta tolong, gitu. Berapa Bib? 200.000. Aduh ngajenghok deh orang. Bib maaf, kalau 200.000 nggak ada. Kalau 50.000 insya Allah ada. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya abdi nyandak beta acis 50.000 amplopan dikepelkeun. Gitu. Doanya aja Bib, gitu. Biar berkah hidupnya saya, biar berkah hidup saya. Ya saya doain. Ya udah gitu aja ya. Makasih ya sama-sama Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih be. Eta ngendek sakedap. Ye. Duit 50.000 balik deui. Kaligani aya nu mere deui teh. Malah 2 kali lipat 100.000. Cak urang teh meureun 200.000 tadi bikin kabeh. Ya Allah, eta gitu. Aya urang mikirna kieu da aya boga pamajikan, boga anak. Bisa ayeuna dibikeun kabeh kali-kali pamajikan menta urang meureun ngajenghok. Gitu. Itu ya Allah, ieu paedahna. Ieu kejadian kita sering kejadian kita sering. Sakitu dipenta komo teh dipenta gitu. Tapi ulah ngarep-ngarep, balasan berlapis-lapis ganda. Awas eta. Pokoknya ibadah be gitu. Ibadah be orang lihatna. Ya iya. Terakhir gitu. Nomor K7. Saur tadi nomor kagenep teh nyata bisa ngaleuleuskeun hate. Nomor K7 faedah atana pipadilahna sedekah teh annaha tazidu fil umur. Kusabab sedekah bisa ngawariskeun tambahna umur. Awas, tambahna umur. Bisa ngawariskeun tambahna umur. Sabab saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu turaddul bala wa tazidu fil umur. Ari sedekah teh eta nolak kana bala sareng bisa nambahan kana umur ku sabab sedekah. Sabab sedekah. Kartos manginten. Walhasil kesimpulanana gitu. Faedah atana pipadilah daripada sedekah teh kahiji nyaeta sedekah bisa ngeureunkeun kana awak atana pingawareskeun kana awak dina nalika kersusah. Kadua kusabab sedekah eta bisa ngajadikeun dokter dina nalika urang keur gering. Katilu faedahna sedekah teh nyaeta bisa ngajadikeun ngajaga harta urang. Katilu kaopat bisa ngaredakeun benduna Gusti Allah. Kalima bisa ngaleuleuskeun dulur urang.
Gitu. Dina nalika dulur urang hewa ka Urang. urang. Kagenep bisa ngalaleuskeun hate. Katujuh bisa ngawariskeun nambahan umur. Mudah-mudahan urang sadayana khususna anu aya di dieu umumna keluarga urang sadaya termasuk jalmi-jalmi anu ahli sedekah. Jalmi-jalmi anu dermawan. Karena Allah Subhanahu wa taala kangge pibekeleun hirup di akhirat. Gitu. Disimkuring sakitu anu kapihatur kirang langkung nanunkeun dihapunten anu sageng-agengna walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.